godaan setan teh sabab urang teu bisa ngawarah kana nafsu. Da setan mah nemong-nemongkeun hungkul. Mun teh mah urang tukang zina temongkeun we awewe nu dibuligir. Wah, langsung. Lamun teu tergoda urang ngagoda kana nafsuna, moal tergoda. Sok sanajan ningali nu bulucun moal. Dan nafsuna kajaga. Ladang korupsi cek setan tah duit triliunan bisa dikorupsi. Ari nafsuna geus bisa dia dikekerna. Kajen teuing duit mata alhamdulillah urang mah henteu ningali duit loba kitu. Mun ningali duit loba kitu meureun urang geus sarua kitu jiga maranehanana. Duit ratusan miliar triliun. Mata urang tong ngalepat untung urang mah teu boga duit kitu. Paling kurang loba hutang sakit paling 1 juta 2 juta itu mah wajar we teu korupsi ge dibayar itu mah pan jami seueur korupsi kulantaran ningalon artos agung teh kulantaran nafsuna cek setan korupsi cek lamun nafsuna kiat moal jadi setan nemong-nemong hungkul anu kedah diperjuang mah nafsu urang kade lah terjerumus mata mujahadah teh jahid nafsaka perjuangkeun nafsu urang warah tah nafsu urang teh dah nafsu urang nu kedah diwarah teh kumaha cara bi asyafir riyadhah ku rupi-rupi latihan tak kedah dilatih aya riyadhah teh latihan kumaha cara riyadhahna war riyadhatu ala arbaati aqsam riyadhah latihan urang hoyong nelehkeun nafsu hoyong ngawarah nafsu dina urang dan nafsu teh duwikeun dina sapalih lewati ibunya